cangcut pamajikan leungit. Hah? Leungit di mana? Di tempat jemuran, Bos. Lagi di popoean. Lalu leungit wae, setiap erek poe leungit jeung leungit. Terus bosan melihat cangcut. Aduh, bener, Bos. Kuring hayam lalu leungit wae, Bos. Aing mah ka mana eta hayam. Duh, we nu ka teh. Aduh, kacau. Buk jabrig, brewokan, geus wisan deh. Cangcut leungit. Aduh. Ieu di jeung badag deh. Sama mata we. Hayam leungit. Alam aya solusina. Ayo milu. Ya, Bos. Yuk. Tuh, raja CCTV. Yang aman kudu kaliat tuh. Pasang CCTV. CCTV atuh pasang yuk. Pokoknya mah mereka masang CCTV di dia. Jadi rumah teh aman mau maling cangcut yang hayam. Bisa nganjuk gitu, Bos. Hah? Nganjuk, pernah itu duit teh, kudu jual sampe. Tuh nganjuk ini mah muar urah. Pokoknya mah di raja CCTV mah. Mak, Ayo, Bos, belilah. ayo. Punten. Iya dah rek masang CCTV yang di rumahna loba kabangsatan, cangcut jeung hayam sana, Bos. Ya, Bos. Bayarna sama Bos. Oke, Ayo. di nota heula ketamnya. Aduh, aing ketepuhan dewa si koplok. Di nota heula. Opat titiknya namanya. Opat.